lolobana awewe mah lulus sok we. Ieu naon ieu? Ieu naon ieu? Mata emak. Ka awewe lain ka bapa. Lamun ka bapa mah bata. Mata emak. Ieu buuk ibu eueuh bauk. Ieu naon ieu? Ceuli ece awewe. Eueuh lalaki. Hello. Awewe ceuli. Ieu naon ieu? Biwir, bibi. Awewe eueuh mangwir. Biwir. Bener tak? Ieu naon ieu? Bujal ibu eueuh bajal. Ieu bitis bibi eueuh mangtis. Ieu bujur ibu eueuh bajur. Salian ti bujur birit bibi keneh bae awewe eueuh mangrit. Awewe mah loba alhamdulillah. Bener. Ya, keluar tina mata naon? Cileuh enci. Ari enci awewe lalaki. Lamun lalakina tah keluar tina irung naon? Korong engko. Kadaharan ge lolobana awewe malulu bugis. Masinah martabak. Aya cenah lalaki ge naon? Papais. Jeung pasung atuh eta mah kue spesial dinu paeheun. Lolobana mah awewe nu batak alhamdulillah ku ari mah di mana-mana ge awewe. Loba pangajian jamaahna awewe. Yes, di pasar nu loba tukang ngomongkeun batur. Nu tukang ngomongkeun salaki. Nu tukang ngomongkeun mitoha. Nu tukang nyokot bang emok. Nu tukang nganjuk. Nu tukang sasapu. Nu maklobana di neraka. Aya naon ieu awewe paling di neraka ge sampai ka neraka panglobana nu padahal masyaallah kasat mata di dunia awewe pangrajin ngajina bener di mana-mana awewe tapi kunaon di neraka pabalata bejakeun tong geus urang gancangkeun ieu ja supaya kurang geusan beres. Warahmatullahi wabarakatuh. Leles amat ngajawab salam teh. Candalahar gitu. Sarua ari gitu. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu yang jawab salamnya kompak, saya doakan punya menantu orang kaya. Matre. Tak ketinggalan pula ada pantun buat bapak-bapak. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Bapak-bapak nu jawab salam nak leles doang siga nu keur mikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka'anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Amin Bu. Marolohok bae. Sombong ibu-ibu diajak amin ge. Mentang-mentang geus boga snack. Mun diajak amin ge hulap doa. Nah amin-amin amat cenah kiai, geus hasil maksud ieu. Tinggal nunggu balik. Urang ngadoa heula, mudah-mudahan doa urang sadaya dina dinten ayeuna moga-moga diijabah serta dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an ma'suma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Walidzalika qala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi inna Allah ta'ala qad akrama nabiyyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil Isra'i wal Mi'raji. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul. Rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal. Aywa kama qala ba'dul ulama fi kitab ta'limul muta'allim.
nolengnang cara rincing. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin para alimil ulama wazzuama para kiai para kesepuhan tokoh masyarakat tokoh agama tokoh terkemuka masyayikhil kiram wa asyatidil kiram para sepah para sepuh bini sepuh bil khusus al mukarramah ibu sadaya ibu orang sadaya punten kula ngomong moal make Malayu ya geus make bahasa dieu bae lah ya ngarti meureun insyaallah urang doakeun mudah-mudahan ibu beserta keluarga mudah-mudahan sing ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala berkah salamet panjang umur babari milik rezekina mudah-mudahan sing ditiasakeun ku Allah kersa adil nyaah ka masyarakatna selalu aya dina bawah naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oke doakeun kurang mudah-mudahan guru-guru urang sadaya anu masih keneh aya moga-moga ku Allah sing diparanjangkeun umurna anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal seni pasihan kesehatan mudah-mudahan seni pasihan turunan-turunan anu saleh tur sarolehah nyata turunan anu tiasa mampu teraskeun kana perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin. Pejabatur pemerintah baik sipil militer sami ku pribados dipihormat istimewa kasyadarik muratibul acara pengatur waktu adu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios dina raragami eling memperingati peristiwa lampau peristiwa yang amat sangat bersejarah peristiwa di Isra sinareng di Mi'rajkeun ana baginda urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga alhamdulillah ibu bapak urang dina dinten ayeuna kalayan taksis kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala tiasa riung mungpulung hempak berbayaksa bersilaturahmi dina panempatan mudah-mudahan perkumpulan orang sadaya dina dinten ayeuna moga-moga ku Allah sing dijadikeun hiji sababiyah hiji wasilah hiji cukang lantaran diturunkeunana taufik sinareng magfirah hidayah inayah ke urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak kaum muslimin hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah bibit-bibit di para kiai anu sarugih ku pagarti nadapi anti sadaya ulama anu jembar ku pangabisa bag-bagan ilmu agama nyohon tawakuf ti sadayana guru anu arulung ku ilmu fanemu simkuring al-fakir anu butuh pisan kana rahmat sinareng kanya Allah subhanahu wa ta'ala dina perkasempatan nyanggakeun ta'zim mahabbah cinta ka para kiai cinta ka para ulama mudah-mudahan para kiai para ulama anu masih keneh aya sapapaosna sing kenging panang tayungan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat muqaddimah awalan pribados nyarios dina perkasempatan ngalantunkeun intonasi serta ngimplementasikeun rasa syukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu rehna kaluar tina hate sanu bari bahkan kaluar tina pangjero-jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimah thayyibah anu bentukna kalimat alhamdulillah anu mana ibu bapak i kalimat alhamdulillah dan mangrupakeun kalimat sanaan Allah anu hartosna ngalem ka Allah muji ka Allah maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca jeung diaos kurang sadaya tos yakin pasti bakal ngaburugudul kaluar bahasa puji anu opat mana puji nu opat mun cekalangan budak santri nu opat baik anu disebutkeun puji qadim alal qadim qadim alal hadits hadits alal hadits hadits alal qadim eta sadaya puji anu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah subhanahu Numawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali puja urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Kawasa azza wa jalla
puji anu ngajadikeun pangais ati, puja anu ngajadikeun panghias rasa, kapatri dina ati anu bening bersih, keluar dina hate caan narawangan, estuh tadi dinding clear disindang siloka, bukti kalayan nyata jamaah saki seueurna, bapak-bapak ibu-ibu kabeh katingalina pada molohok tengarti omongan kula. Ngomong naon? Bahkan ibu bapak sakumna makhluk Allah satung kebing langit satang karaking jagat utut tongok walang taga rongrong gogodongan anu kemelip di alam langit anu ngampar di alam jagat ramudiksa, justru pantes mun urang sadaya dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu yuk urang sami-sami muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keur saha muji tasyakur ka Gusti Allah? Jawabanana keur manusia. Manusia nu mana anu daek syukur ka Gusti Allah teh? Di antawisna ibu bapak manusia anu daek syukur ka Gusti Allah nyaeta manusia anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa, jadi corojoyna kaluarna tina hate sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun, bisa ngarealisasikeun, bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badana tiasa ibadah kalayan ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala kangge mensyukur nikmat anu tos dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana. Alhamdulillah. Nikmat nu mana anu diberikeun ku Allah ka urang sadaya, kapan nikmat Allah mah seueur, mohon nikmat Allah teh seueur, bahkan saking ku seueur-seueurna nikmat Allah ibu bapak geus moal matak bisa kahitung ku bilangan jari di tangan. Sok saendana urang ku abehan rek ngitung-ngitung kana nikmat Allah anu sakitu seueurna, sok sanajan cai lautan saalam dunia rek dijadikeun mangsina, tatangkalan tinu gede sampai kanu leutik rek dijadikeun pulpen jeung patlotna, ditambah ku jukut nu gede jeung jukut teletik di gunung jeung di daratan, bahkan salam dunia anu ngaranna tatangkalan jeung jujugutan rek dijadikeun pulpen jeung patlotna pikeun mencatat seluruh nikmat Allah. Maaf moal matak bisa nyukupan karena ku seueur-seueurna nikmat Allah Subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara sekian banyak nikmat Allah anu geus teu bisa kahitung ku bilangan jari di tangan, aya nikmat Allah anu paling utama, nikmat Allah anu paling afdal, nikmat Allah anu paling sakral. Ketika eta nikmat dianugerahkeun ku Allah, dikurniakeun ku Allah ka hamba Allah anu tadina eta hamba Allah hina, ketika mendapatkan nikmat tersebut naik derajat, naik pangkat, jadi mulia di hadapan Allah. Nikmat naon eta anu kos kitu sehingga bisa ngangkat derajat manusia anu tadina hina, ketika mendapatkan nikmat tersebut jadi mulia di hadapan Allah. Jawabanana ketika manusia mendapatkan anugerah nikmat di Allah anu disebutkeun nikmat iman jeung nikmat Islam. Naon sababna? Sabab ieu dua nikmat, nikmat iman jeung nikmat Islam bisa nyalametkeun, bahkan bisa ngadorong hiji jalma di dunia sampai ke akhirat menuju karena surga Allah Subhanahu wa taala anu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khata'al qabil bashar. Alhamdulillah. Aya keneh eta nikmat Allah loba. Saking kulobana moal kahitung. Ketika geus teu kahitung balik poho. Ketika poho ngebleng. Ketika ngebleng eueuh nu inget hiji diacan. Ketika eueuh nu inget hiji diacan cuek. Ketika cuek biasa bae. Ketika biasa bae atuh biasa. Nu padahal ibu bapak dina diri urang teh loba jasa nikmat ti Allah, anugerah ti Allah ngan urang anu dipaparinan nikmat ku Allah nu sok sering mapohokeunana. Emang aya nikmat anu sering dipapohok ku jelema? Aya. Nikmat naon eta anu sering dipapohok ku jelema? Di antarana cek bahasa budak santri, nikmat anu sering dipapohok teh nyaeta nikmat ijad jeung nikmat imdad. Ieu dua nikmat sering dipapohok ku urang. Naon ijad? Ijad teh hartina aya kumaha urang aya di dunia, urang aya di Pandeglang. Yeuh ayana urang di Pandeglang teh ieu teh di dunia nikmat Allah anu disebutkeun nikmat ijad, nikmat aya. Naon sababna? Sabab urang mah ibu bapa sebagai makhluk Allah, sebagai dadamlan Allah, sebagai ciptaan Allah, urang mah ayana di alam dunia teh posisina al-wujudu ba'dal adam. Hartina ayatna urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di dunia, memeh urang aya di Pandeglang, tadina asal urang kabehan eueuh heula. Leres teu? Leres? Memeh terang nu ngaran Pandeglang, tadina asal urang eueuh heula.
memeh terang nungaran Serang tadina asal urang eueuh heula, memeh terang nungaran Rangkas Bitung tadina asal urang eueuh heula, bahkan kadituna urang memeh terang anu ngaranna Lampung, Jakarta, Bandung jeung sajabana tadina asal urang kabehan eueuh heula. Ayeuna urang geus diayakeun ku Allah, diijadkeun ku Allah Subhanahu wa taala, kabeneran urang cicing di provinsi Banten, kabeneran cicingna deh di Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah kita nikmat Allah, nikmat ijad, nikmat aya didorong geus aya di dunia ku nikmat nu kadua naon imdad. Naon imdad teh diperpanjang, diberi waktu, diberi peluang urang ku Allah Subhanahu wa taala. Sementara imdad Allah ka manusia beda-beda, ulah-ulah teh jeung batur baraya tatangga handai tolan sanajan saindung sabapa sagagang saliang hartina indung adina jeung kakak tetap kesempatan ti Allah. Imdad jelema beda-beda, kadang-kadang adina ngora keneh tos maot, sementara kakana masih kena weteh 80 tahun umurna, bahkan posisina masih kena sehat jag-jag waringkas. Aya nu kitu aya, kakana aya keneh adina mah tos maot, aya nu kitu aya. Berarti nandakeun imdad di Allah ka jelema hiji-hijina beda-beda. Aya jelema anu diberi kesempatan ku Allah imdadna di dunia, kesempatanana ngan cuman sadetik. Aya contoh supaya kaharti, aya tatangga urang reuneuh 8 bulan, begitu lahir keluar eta orok tina rahim indungna bro, berarti ijad tah ka dunia, diijadkeun diayakeun jaim alamna ge alam arham. Begitu bro ngan kesempatanana imdadna sadetik, begitu bro tek paeh sadetik. Aya nu kitu, aya nu sajam, aya nu sapoe isuk lahir magrib ninggal, aya nu sapoe sapeting, aya nu saminggu, aya nu sabulan, aya nu satahun, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan lebih daripada 100 tahun ge jelema aya anu diberi kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia lebih daripada 100 tahun. Aya ngan jarang keur ayaana ge pasti nama geus ngaripuhkeun anak pamajikan. Naon sababna? Sabab nu ngaran-ngaran makhluk mah berubah, nu ngaran-ngaran makhluk mah mutaghayyir, ngaran-ngaran makhluk mah hadit anyar. Ketika berubah jelema mah rek awewe rek lalaki tambah kolot, maaf lain tambah gagah. Tadi sahur ibu di wartos gitu ya, tambah kolot lain tambah bedas, tambah kolot lain tambah kaset, tambah kolot lain tambah gelis. Justru sabalikna tambah butut. Survei membuktikan, for example, nu nyaritakeun gitu lain pula Allah dina Al-Qur'an. Ayatna sering dibaca ku urang, mana wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Saha jelema anu diberi umur panjang ku Allah dikurangan bentuk kejadianana, artina nikmatna ku Allah dikurangan. Unggal poe ibu bapak nikmati Allah urang dikurangan, mata dikurangan, lain matana jamatana mah weuteuh, sikina masih kena segede jengkol. Naonna anu dikurangan? Nikmatna dedeleuhanan, cirina geus mulai make kacamata. Eta seetik dikurangan, ceuli dikurangan, naonna lain ceulina dedengianana. Nu matak jelema mah rek awewe rek lalaki tambah kolot geus tambah butut. Kitu we geus ngomongna tambah butut. Rek awewe rek lalaki. Bener. Moal sarua, nu ngora jeung nu kolot moal sarua. Nu matak jelema mah mingkin kolot tambah umur pasti panyakitna moal leupas tina B8. Mari kita coba. Urang buka hiji-hiji B8 mana-mana bahkan lebih daripada 8. B pertama keur pamuda, keur parawan, buuk hideung, bahkan hideungna ngabang bara. Geus kolot mah dicirian, B bodas. Tempo tu aki-aki itu. Seluruh nu hideung-hideung robah jadi bodas. Buuk bodas, halis, kumis, janggot, seluruh bubuluan nu aya pasti robah jadi bodas. Hiji tah. Dina buuk keneh B botak. Keur parawan buuk nage sakieu Pak, disebut nage katelahna si kumpai. Mun digelungkeun eta gelungna doang teh kebo di naplok.
kunaon geus nini eta gelung nu tadina gede leungit barang digelungkeun sagede tai puru kutut doang leutik kamana eta sesana berarti coplok botak turun ke handap kana ceuli budek baturna bolot ngageser ke hareup kana mata baong keluar tina mata belekan penyakit kolot moal jauh pasti nama barareuh biri-biri bengek batuk bongkok bener teu kiih wae beser ngising wae bosot terakhir penyakit kolot berwit terang teu berwit naon berwit berwit teh bahasana cepat marah cepat ngambek hayangna di alam bae eta ngaranna berwit eta ayana na penyakit kolot dumatak anak lamun ngobrol jeung kolot tetep kudu pake adab kudu pake tata krama kasinggung we seutik marah kolot mah dumatak abdi mah lamun ngobrol jeung kolot teu wani mending cicing mending tungkul sabab bising marah sabab pernah kamarianana kula nempo aya budak pamuda keur ngobrol jeung aki-aki di susurian ngagak-gak duka nyaritakeun naon mentah salat magrib sigana eta pamuda nyaritakeun rangda anyar doangna kata aki-aki kot ngesang susurian mending ngacah-ngacah segala barang lewat menang 5 menit kur marah aki-aki kot molotot-molotot kata pamuda kumaha cek aki-aki goblok dia setan anjir kieu kolot dia pas lunjak ngomong nu bener ka anjir doh wan dikepret beungeut dia kan ngomongna mah kepret teh ka pamuda dipikir kurang ku logika pamuda dikepret ku aki-aki karasaeun moal sakumaha sih bedasna aki-aki pugu ditonggengan ke budak leutik 10 meter ka udag moal budak moal 2 kali udag lain benang justru kalah aki-aki kalah depa paling ge bari ngap-ngapan cek aki-aki kumaha ngomongna dah kuaing lain benang kuaing ajur hulu dia ngomongna papan kosno heueuh nafsu mah ngagebu-gebu alabatan nu ngorangan tanaga nu teu kawawa tanaga nu teu mamadai ari nafsu mah ngagebu-gebu bener teu nu matak jelema mah prioritasna beda-beda masing-masing geus aya levelna keur pamuda disebutna ge keur ngora keneh disebutna penglihatan hidup asal nempo hirup nempo nu ngongkong hirup nempo poe cangcut hirup ai ngora keneh mah bener lamun doang abdi ya tah doang ieu tanu dipayun itu eta sebutna pegangan hidup hirup we kudu dipegang bae teu dicekel mah teu hirup-hirup tah lamun nu dipayun ya sebutna ya punten banyak sisa hidup dicekel teu hirup nempo teu hirup ngahep-hep bae tapi teu puguh-puguh hirup sorangan tah eta anu disebutna sisa hidup jelema mah sakali deui rek awewe rek lalaki tambah kolot moal saru laju nu ngora jeung nu kolot sarua moal ulah-ulah teh nanaonna balap lumpat moal sarua ngadu tanaga moal sarua tuh aya nini tuh tah eta tuh nu ngora tuh budak tuh punten ulah-ulah teh balap lumpat suara caikihna ge moal sarua ih bisi teu percaya bila perlu rekam parawan kiih rekam nini kiih rekam hasilnya kita dengarkan bersama mungkin kagak bakal sama guys parawan maaf begitu nagog suara caikihna percis doang kompresor si Batak pot ngajeos naon sababna onderdilna spare partna karet silna masihkan original asli encan soek encan betus encan miis mas kene bawaan langsung ti ditu bawaan naon sebutna bawaan made in Jepang lain geus bawaan ti dituna we geus bawaan dealer nya matakan parawan manungora begitu nagog suara cekina mata kaget pek. Bahkan bisa diulinkeun parawan kene mah eta eta parawan hari nini amit-amit kamar mandi jauh kene samping geus disingkapkeun atuh anak pot sing gorowok jeung incut cek anakna mah tutupkeun izin kadeuleuk ku batur izin
ngadenge henteu kalah ngeles weh bari kieu bari lempang dedeng dekang kalah ngomong teh lah geus ding dong jama mah geus kolot ieu lah sanajan ngadeuleun ge moal macak beukieun astagfirullah atuh moal beukieun so teh pamuda moal beukieun so teh anu ngora tapi jajal nu nempona aki-aki salevel saumur jeung nini-nini merongos aki-aki ge merongos dedeulean kurang ge mata kok dibelel-belelkeun cek aki-aki bari ngomong buset dak mantep bujurna mah weh es nagog we sarua jeung parawan moal geuning teu sarua onderdilna spare partna geus sararoek atuh uyuhan boga anak 2 4 genep 8 10 12 14 alabatan lenci nagog ini mah suara caikih nage kadengena nang tangan kak didengekeun teh kot kasawah 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 tuh nini merengut teh kakula ngisang make gayung leutik henteu gayungna kaheum-heum eta di isangan teh didupak ku cai kadengena lebih parah biasana pak kaprot nang tangan manehna mah didengekeun teh ngisang kok teu kapok teu kapok teu kapok teu kapok teu kapok gancang pun teu kapok teu kapok teu kapok teu kapok lalaunan kapok 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 marah nini cek nini kiai goblok dia setan naon dia ngomong-ngomong nyaritakeun caiki aing ku aing lamun jelema ku dibaledog beungeut aku sendal batur marajaban nyaritakeun Kangjeng Nabi naik buruk dia menyaritakeun caiki aing setan aing kaduhu ngahadiran lah aing rek balik eueuh baturna atuh hampura mah abdi mah keur nyontokeun unggul hartina lain awewe wae termasuk lalaki ge anu ngora jeung nu kolot moal saru tah cek ibu-ibu heuh bejakeun kami ge sarua hayang nyaho salaki kolot jeung encan lamun ibu hayang nyaho salakina kolot jeung encan gampang bu sarua prosesna mah keur kieuh bae geus lamun salaki teteh keur kieuh tempo ngan tempona ulah dihareup tiburi lamun kadeuleu salaki teteh nu keur kieuh sukuna aya 3 berarti kolot eta salaki teteh anu ngumpai doang standar ayeuna mah rame aya lato-latoan kaluar ka handap berarti kok trek awewe rek laki tos lah ijad imdan entos didorong ku nikmat nu katilu nikmat wujud nikmat bentuk anu saking bagus jeung gagahna naon sababna sabab teu aya di makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala saalam dunia ieu anu gagah pantas dina bentukna iwal ti manusia nu ngajelaskeun ngabaguskeun bentuk jelema bagus lain pula lain makhluk lain jelema saha ternyata sang pencipta makhluk saha anu nyiptakeun makhluk khaliq saha khaliq teh Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngadauhkeun dina ayat Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci bahkan bahasa lain disebutkeun Luqmanul Hakim ternyata dina Qur'an termaktub tersurat dan tersirat yen manusia ieu diciptakeun ku Allah dengan bentuk pang bagusna pang gagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna alhamdulillah sakumahadan Allah dina Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunaheun teu Bu? Ibu hayang boga anak sorang ngeunaheun. Kula bae ge. Bating gede teuing. Ayo sakali Allah anu ikhlas nu ridho supaya orang tambah-tambah ganjaran, tambah-tambah pahala ti Allah. Amin. Sebab Quran al-muta'abbadu bitilawatih bakal ngajadikeun ibadah ku sabab dibacana. Ketika Quran dibaca, insya Allah sadua-duana bakal boga pahala ti Allah.
nu maca boga ganjaran, termasuk kurang sebagai audien, sebagai mustami, sebagai pendengar, insya Allah bakal boga ganjaran. Sarua teh jeung nu maca ganjarana, insya Allah sarua. Moal diwilah-wilah, moal dibeda-beda. Al qari wal mustami sawaun fil ajri, nu maca sareng nu ngupingkeun Quran, insya Allah sami baik ganjaranana. Tadi putra daerahnya masya Allah nu maoskeun Quran sakitu merdu sahduna, bahkan mendayu-dayu Al-Quran ketika dioskeun subhanallah, insya Allah kurang nu ngupingkeun bakal boga ganjaranana sami bae jeung nu maca. Alhamdulillah. Yuk teruskan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lam wa bimuradi bidzalik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakti teman-teman geus ngadamel kami cek Allah ka manusia anu mana manusia diciptakeun Allah fi ahsani taqwim, pang bagusna dina bentukna. Allah dina Al-Qur'an geus ngajelaskeun. Tapi kunaon urang sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, kadang-kadang sok ngomong ngaranan ka jelema goreng. Aya nu ngomong gitu aya. Sok aya jelema ngomong ngaranan ka jelema goreng aya. Biasana lamun aya jelema ngomong ngaranan jelema goreng, biasana eta jelema teh hatena keur marah, hatena keur kesel, hatena keur ngambek, hatena keur kotor, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah bae nu aya hamaan teh, lain sawah bae nu aya panyakitan, ternyata jelema ge rek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, hatena katarajang ku panyakit. Hama sawah mah paling-paling ge kungkang. Tekungkang lembing telembing, ganjur teganjur, keong emas keong emas, berit teberit, piit tepiit, peking tepeking hileun. Tapi panyakit nu biasa nempel dina jelema mah lain nu pos kitu. Naon atuh? Biasana panyakit anu sok nempel dina jelema mah panyakitna hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, tamak, ghibah, namimah, basih keneh seueur penyakit-penyakit hate nu sejen. Ketika manusia hatena aya panyakitan, ketika manusia hatena aya hamaan, biasana kosa kolbuhu teas hatena. Ari jelema nu teas hate kos kumaha? Punten, biasana lamun jelema hatena teas moal narima kana papatah, moal ngagubris kana nasihat, moal ngadengi kana ajakan-ajakan mau'idatul hasanah. Ulah-ulah teh ustad kiai mere tausiah, mere wajangan, mere mau'idatul hasanah. Indungna bapakna ngomongan nganasihatan, mun anu diomonganan hatena teas kusabab loba teh panyakit moal ngadengi ceuli nutup sungut nyingsat. Bener teh? Bener teh? Ustadna na pangajian rada kencang nyaritakeun hukumna teh rada kencang umpama teh. Nu teas hate mah nu nyengsol kumaha ngomong we biasa bae tat biasa ngaji mah biasa. Kencang-kencang amat atuh jelema di dunia mah masing-masing betat masing-masing. Oh, cek ulah jadi ka mana-mana ustad diajak masing-masing. Ciri jelema hatena teu teas. Ulah-ulah teh nanan penyakit hate mah jam tadi teh hiji hasud. Naon hasud? Bahasa cantri taman nazawala nikmatal ghair. Ngaran hasud teh nyaeta jelema anu sok ngarep-ngarep nikmat ti batur leungit. Mun bisa mah cek jelema hasud, ulah si eta anu sugih teh aing. Cek saha? Cek nu hasud. Ya, cek nu hasud mah moal resepeun bahasana ge semos. Terang teu semos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nempot tatangga boganan-boganan nu hasud mah moal resepeun. Gitu. Tatangga kabeli TV meh nama ka warung meuli paramek. Lieur. Tatangga kabeli mobil mehna naik ambulan. Dibawa ke rumah sakit. Tatangga anak kabeli taneuh mehna mah asup ka jero taneuh. Paeh. Kongslet. Naon sababna? Loba teuing pikir. Loba teuing pikir, sedangkan lamun jelema geus loba teuing pikiran, ingat kana keterangan man katsuru hammuhu saqama badanuhu, saha jelema anu loba teuing pikiran yakin pasti eta jelema anu loba pikiran bakal gering awakna. Cirina moal boga daging. Ketika geus boga daging atau diteuleu awakna tulang doang. Kuru. Kunaon culak-cileuk nempuan kuru? Hasud.
Eta mah kuruge lain hasud, eta mah kuruge bawa anti dealer. Jelma hasud mah beda, mata jero celong, beheung longong panjang, tulang tonggong naramtat wang pangilesan. Mata lamun ece umpamana mesin cuci paeh setrum eueuh pangilesan potong nya tengekeun anu hasud leuteurkeun stop. Naon teh nginjem tonggong arek nyeuseuh na tong sarua doang pangilesan. Batak lamun jelema aya panyakitan hatena kos kitu kotor. Leres teh tah nu matak urang dengan momen dina dinten ayeuna ngayakeun acara peringatan Isra Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang kabehan meminta munajat ngerekes ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan ku berkah na ieu acara moga-moga sing dipasian kakuatan iman jeung kakuatan Islam. Amin. Dijauhkeun tina panyakit-panyakit hate. Amin. Ku berkahna serta mulyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya bahkan urang kabehan wa ammahumullahu birrahmati waridwan urang ti dieu balik ti dieu moga-moga urang kabehan dihujanan ku hujan rahmat jeung maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mulyana baginda Rasul ku agungna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور. الله يا alhamdulillah ngenaheun teh Bu. Nah, jajal ngomong teu ngeunaheun, suruh kula nyering hanteman emi. Itulah seni kula ketika baca sholawat iringanana ulah-ulah teng pake hadroh, ulah-ulah teng make marawis, mik ditabehan sedep. Cirina nini ngeuyeug ceuk tuh kadeuleu ku kula keur kieu asih. Berarti asup kana hatena sedep. Alhamdulillah. Komo mun make marawis, komo mun make hadroh. Wow, plak plak plak. Ya ayyuhan nabi Allahu engkau kabudri, anta imamul hadara sultanul ghaibi, anta imamul hadara sultanul ghaibi. Eta hadroh jeung marawis. Jabah heula mah tacan aya hadroh teh marawis tacan nya. Aya ge kosidahan, rebana, kitimpring. Laguna ge baheula mah paling hamawi banyak, baheula mah hamawi laguna. Kuari mah beuh tinggal neangan dina YouTube babalatak. Baheula mah paling hamawi, gedeng hamawi, laguna teh paling hamawi ya mis baladi ya mis hamawi ya mis baladi ya mis.
henteu hamawi rada kenceng we saeutik ya kadal haram ada kadal-kadal dinyanyikan. Komo tahun 80 Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar lagu perdana judulnya Yadana. Ingat kan baheula lagu Yadana? Yadana Yadana dana si dana paeh ayeuna kaserang ku corona diilik tinggal matana. Keur kicep-kicep si dana rek paeh. Atuh kosidahan mah alat musikna ge genep 7 jeung kecrek. Nok sok dipake ku ibu-ibu, bapak-bapak mah tara ieu tilok, ibu-ibu biasana nya. Variasi nih paling ye, makana kula mah bisa nanaon ngori bisa, nyinden bisa kan kagoknya di masjid. Mun di luar mah kukula anggeus ukuran. Teruskan. Tuh ari make seni mah sedep, alhamdulillah. Ulah-ulah teh naon ieu rajaban ieu make seni, biasana mah pan tara make kos kieu ieu. Tuh aya kos kieu tuh foto ibu sareng foto pawakilna, alhamdulillah. Aya seni yang dihalangan pan teu katingali. Dina mimbar seni sedep katingalina. Biasana mah tara make sound system. Ya, jamaahna gitu biasana tara kieu, alhamdulillah. Kan dipikir-pikir bapak-bapak mah sabaraha urang mun ieu. Ibu-ibu nu paling loba tah nu matak alhamdulillah teu di mana-mana kuari mah pangajian nanaon ge kabeh didominasi ku ibu-ibu. Yes. Pengajian di mana-mana ke didominasi ku ibu-ibu. Alhamdulillah ayeuna mah bupati ge awewe, gubernur ge camat ge awewe, lurah kabeh ge awewe. Emang awewe diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala sabada Kanjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia. Jabah heula mah awewe teh hargaan hina ke zaman jahiliyah mah. Bahkan kebiasaan anak orang kaum Quraisy jahiliyah lamun ngabogaan pamajikan reuneuh 8 bulan salakina na petangahan imah geus sibuk ngin lombang. Jeung naon? Jeung nyadiakeun jabang bayi. Bayi nu mana? Bayi nu orok nu mana? Begitu brol diilik awewe langsung dibalangkeun kana eta lombang. Baheula. Tapi kuari mah alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, nu ngaran awewe diangkat derajat alhamdulillah. Bahkan nanaon ge kabeh lolobana menyontokeun ka awewe, termasuk Jakarta ge lain bapak kota, lain kalalaki kasaha ibu. Bener tuh Pak? Ibu kota lain bapak kota lain. Ibu kota bahkan nu aya dina anggota badan urang lolobana awewe mah lulus sok we. Ieu naon ieu? Ieu naon ieu? Mata emak. Ka awewe lain ka bapak. Lamun ka bapak mah bata. Mata emak. Ieu buuk ibu eueuh bauk. Ieu naon ieu? Ceuli ece awewe. Eueuh lalaki. Hello. Awewe ceuli. Ieu naon ieu? Biwir, bibi. Awewe eueuh mangwir. Biwir. Bener tak? Ieu naon ieu? Bujal ibu eueuh bajal. Ieu bitis bibi eueuh mangtis. Ieu bujur ibu eueuh bajur. Salian ti bujur birit bibi keneh bae awewe eueuh mangrit. Awewe mah loba alhamdulillah. Bener. Ya, keluar tina mata naon? Cileuh enci. Ari enci awewe lalaki. Lamun lalakina tah keluar tina irung naon? Korong engko. Kadaharan ge lolobana awewe malulu bugis. Masinah
martabak. Aya cenah lalaki ge naon papais jeung pasung atuh eta mah kue spesial di nu paeheun. Lolobana mah awewe nu matak alhamdulillah ku ari mah di mana-mana ge awewe, loba pangajian jamaahna awewe. Yes, di pasar nu loba tukang ngomongkeun batur, nu tukang ngomongkeun salaki, nu tukang ngomongkeun mitoha, nu tukang nyokot bang emok, nu tukang nganjuk, nu tukang sasapu, nu maklobana di neraka. Aya naon ieu awewe paling di neraka teh sampai ka neraka panglobana nu padahal masya Allah kasat mata di dunia awewe pangrajin ngajina bener di mana-mana awewe tapi kunaon di neraka pabalata bejakeun tong geus urang gancangkeun ieu jah supaya kurang geusan beres. Oh bener je bener kiceupna ge geus lambat cing beurih beuteung. Ya masya Allah tabarakallah. Teruskan. Iya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina kesempatan ieu alhamdulillah ku masyarakat khususna Pemda Kabupaten Pandeglang ngayakeun acara peringatan Isra Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala dijaga diraksa keimanan jeung katakwaan ku Allah Subhanahu wa taala, dihampura dosa, hasil maksud dunia akhirat. Mudah-mudahan urang panjang umur, babari milik, babari rezeki. Amin. Mudah-mudahan sing dipasihan turunan-turunan anu saleh tur sareha. Doakeun ku urang ibu mudah-mudahan hajatna dimakbul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa amin tadzakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjaramim muklatim bidami. Ya Rabbi bil kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palih Wetan, kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian. Ya Rabbi bil Salawe 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo. Ya Rabbi bil boboko ayakan letik melak cabe diawurkeun, bobokohan ti leuletik geus gede dikabaturkeun. Ya Rabbi bil indung-indung kepala lindung aki-aki ngala belut, kaduhung abdi kaduhung boga salaki ge burut. Ya Rabbi bil aeh babanjaran ngala belut ka Ciguha, paeh ge teu panasaran seubeuh gelut jeung mitoha. Ya Rabbi bil kaditu ka Palih Wetan kadieu ka Panggilingan, minantu nurada edan mitoha ditampilingan. Ya Rabbi bil kini-kini dina jublek baju berem menang ngaput, nini rada geblek grek dibelem kalah nyumput. Ya Rabbi bil
geus lah sakitu atau apa geus daripada kulang ke balik dicekek kun ini mending geus tutup bae. Mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala eueuh ti di hujanan ku hujan rahmat Allah, di hujanan ku hujan rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Kangjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia tujuan keur ngarahmatan sadana alam insya wa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.